Di hiji kampung aya ece-ece anu kacida rempongna. Hiji mangsa imahna Ceu Mamar teh kamalingan. Tuluy waktu diburuan manehna riweuh mere nyaho ka ece-ece nu lainna. Hai ece-ece, geut ka dieu. Terpenting di imah abdi aya maling. Non, galing, bukan galing lain. Nah, Ice Siti, maling cek, maling lain galing. Beli, tadi atuh bisi katinca. Kumaha anjeun? Aya naon, dadang teh aya ucing. Kunaon ucingna, ketabrak lain. Ieu denu hiji. Aya maling Mang Rohman, lain ucing. Maling, mana malingna? Mana? Alhamdulillah, istri teh geuningan. Ayo mah, rokok teh kucing cenana ayeuna kanu parame sugan teh kucingna rieut. Astagfirullahalazim. Ieu ayeuna mah dangukeun ku cepil. Penting tadi di imah abdi aya maling. Wah, bener cenah. Aslina ceuk. Naon ece-ece atuh belasan naon ieu? Ieu Mang Usman, penting tadi di imah abdi aya maling. Anehna teh lain maling TV jeung kulkas. Manehna kalakah maling barang-barang anu meunang meuli di warung Mang Rohman. Wah, nanya aneh maling teh. Heurnya aneh, beuleut sugan mah. Teu lila datang Ceu Eni nyampeurkeun bari ngabenerkeun androkna. Ibu-ibu ece-ece aya naon ieu teh menira riweuh? Aya maling, Cek, maling. Di mana aya malingna? Naon anu dipaokna? Iraha aya malingna? Ka imah saha jam sabaraha? Heula atuh Ceuk, nanyana lalaunan teu kahartos. Ieu atuh, malingna ka imah saha sok centrekeun. Pan kieu, poe kamari abdi teh meser sendal ti warung Mang Rohman. Isukna teh langsung dipake ka pangaosan. Nah hari isuk tadi ditinggali geus eueuh deui coba. Pantesan peuting tadi teh asa aya nu keketrok. Tek tok dihareupeun imah. Kubu ge dipaok suganan. Ieu we ayeuna mah. Ayo laporkeun ka Pak RT. Ayo. Akhirna ece-ece tuluy indit ka imah Pak RT. Geus di imah Pak RT, maranehna ngalaporkeun kumaha caritana. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam, mangga. Karunya teuing atuh. Bener Pak RT, watir deh Dih, Siti mah watir-watir we. Pak RT, kumaha atunya sangkan orang bisa newak eta maling. Mending aya nama. Ieu we. Sabenerna Pak RT geus apal saha nu malingna. Jadi manehanana api-api ngatur rencana sangkan bisa ngajebak si maling. Tekung silila Mang Rohmat ngaliwat ka hareupeun imah Pak RT. Arunteun. Mangga. Ece-ece, itu juga sedang orang kamar kapaokan. Mang Rohman. Ulan. Mang Rohman ka dieu geura. Mang Rohman, eta meser sendal di mana? Di toko. Nah, hanya juga nu Mamar. Eta mah nu kamari. Eta mah nu kamari leungit. Tong sujon heula tuh ece-ece. Cik ningali Mang Rohman sendalna. Tuh. Akhirna Mang Rohman ngakukeun kasalahanana jeung janji moal deui maling sandal batur.